Ieu pisan jasad korban anu tiwas ti Teleum. Namina Al-Qurtubi. Yuswana 22 tahun, warga Kaum Tengah, Desa Kedemangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Nu kawitna disangka ti Soledad, Labuh Kawalungan, Waterdam, Cibalagung, sajauh 10 meter. Altan kayan cai walungan anu cekap tarik, tim gabungan ti BPBD, TNI, Polri, serta dibantu sareng warga sempat kewalahan dina ngalakukeun pencarian. Nanging satu sekarang langkung ti 4 jam pencarian, akhirnya petugas Junun mendak serta ngaevakuasi korban anu kantos dina kaayaan tilar. Numutkeun warga, korban kawitna dipenta wangsul ka imah ku kolotna. Nanging saterusna, korban nampik serta lompat sejauh 200 meter. Anu akhirna korban ti Soledad Labuh Kawalungan. Liburkan diri atau Liburkan diri karena kan lagi ada masalah bapaknya sama bapaknya gimana gitu. kisah jam berapa itu, Pak? Jam 9 lah, kurang lebihnya sekitar jam 9 tadi. Apa dia dugaan bunuh diri kan? Kemungkinan memang kalau katanya sih agak sedikit ada kurangan mental ya. Gitu kayaknya. Sementawis, jasad korban langsung dibantun ka mobil ambulans kanggo dipasihkeun ka pihak kulawargi kanggo dimakamkeun.